Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamiarsa. Patapang deui sareng sim kuring Tri Ahwat Rizkia di kelas 11 IPA hiji dina Warta Sunda TV. Dina dinten Minggon ping 21 November 2020 hiji. Sababaraha warta anu lebet kana redaksi Warta Sunda TV baris didugikeun di sababaraha menit kapayu. Pamirsa, kejadian kebakaran di daerah anu loba panduduk nyaeta di Kacamatan Koja, Jakarta Utara dinten Salasa sonten. Kejadian eta disangka dilakukan ku salah sahiji pandudukna anu mangrupakeun ODGJ. Warga di Kacamatan Koja, Jakarta Utara dikagetkeun ku ninggali ngageburna seuneu anu ngakibatkeun kahuruan imam maranehna. Kejadianana dina poe Salasa sonten. Ku ayana eta imah tina kai, seuneu gancang pisan ngarembet ka nu sejena. Warga usaha mareuman eta seuneu ku barang nu aya nyampak. Warga nu sejena nyalametkeun barang nu acan katimpa ku seuneu. Ku ayana jalan nu heureun katambah caina kurang nyebabkeun susahna pamadam kebakaran keur mareuman eta seuneu. Kami luncurkan sesuai dengan SOP 41 5 unit pertama, tapi di perjalanan melihat situasi kondisinya macet pada sore hari ini dan pemukiman pada penduduk serta laporan dari unit yang pertama datang ke TKP itu angin cukup kencang, maka kami luncurkan sampai dengan 11 unit. Sakitar 37 imah kahuruan dina kacelakaan ieu, ngakibatkeun 67 kulawarga jeung 400 jiwa kalengitan imahna. Saenggeus kajadian kahuruan, polisi henteu lila newak saurang nu jadi palaku eta kajadian. Palaku nu mangrupakeun ODGJ ngaku teu kahaja ngaduruk reregan imahna tuluy ngarebet ka nu sejena. Awal kejadian adalah rumahnya Pak Chandra, ya kan? Rumahnya Pak Chandra itu diperkirakan sekitar umur 32 tahun. Dan memang Chandra ini menurut keterangan masyarakat bahwa itu sering melakukan omongan kepada orang tuanya atau pengancaman kepada orang tuanya bahwa rumah ini akan saya bakar. Keur sahari taun para korban dikumpulkeun di RPTRA Sindang Raya nu teu jauh di tempat kejadian. Lari aja, badan sendiri aja udah, nggak peduli apa-apa. Orang api udah ada di sebelah saya, nggak sempat ngapa-ngapain. Untung warga salamet teu aya nu cilaka. Ayeuna eta kajadian masih diuruskeun ku Kapolisian Jakarta Utara. Tri Ahwat Rizkia, Jakarta Utara. Pamirsa, rupina sakitu pidangan warta dina dangeut ayeuna sim kuring Tri Ahwat Rizkia permios undur diri. Wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.